Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Garute Kang Arman Yuning sih nanya lirih Baromanana alum kikitu teh mah sosonoan tacan cacap eusi hate tacan budal KB jadi loba kapanasaran nya kumaha ume akang maning mau ngai ka hoyong mah ulah lami-lami gitu walun Arman mulut di Garut paling teras kaki dulu pengen tanya Kang Yuning sih nanya pinuh kurasa honcewang sieun culjeun ngan saukur dipake kaulinan wungkul komo mun ngingetkeun pernah na antara pameungpeuk Cipacing teh apan sakitu jauhna munasabah mun pamadegan Arman pucuk awian ongkoh pikeun kahareupna mah boh gumilar boh Arman tacan tangtu nincak deui ka Cipacing lantaran mang salhapi geus pindah ka Garut. Leuwih betah nyeun imah di Cicapar najan ngan saukur di pangumbaraan da puguh geus kadagingan pokona mah ngumpul ngaliung jeung anu jadi anak binantu. Nya kadieu heula atuh ning piraku dilangkung walun Arman bari neuteub deudeuh ka ning sih anu remang-remeng kacaangan cahaya bulan sapasi. Wih ti dieu kelas kaki dulu nya Kangnya. Kang? Ya muhun atuh itu teh. Wah kali deui Kang. Ya kali deui mah engke we sakantana sareng Abah sakantana nyuhunkeun ning ka Bapak. Hai. Laras eta teh Kang tong bodo-bodo Kang. Nyeuning sih nyiak rai getihna naik ka luhur. Piraku atuh si Akang Arman Jaljanggi. Nyeuning sih tungkul nyumputkeun beungeutna. Ngaran-ngaran parawan keur Sumedang Bulumayang atuh. Dina nemongkeun ka bunga hareupeun bebene teh masih keneh eraan. Kumaha ning? Moal kabotan kitu ning? Arman nanya kanu keur tungkul. Nyeuning sih teu nemalan manehna kalah ngadelek. Delek deudeuh teh kadituna Otson Panon anu natrat ebreh dina gilerna Panon jeung renyuna bibir. Nah, jadi lu ngungguh geuning ayeuna mah entok kenyan kitu atuh. Biasa lagi kan berak paling ngobrol sareng Akang teh. Buah-buahnya. Aya naon ieu? Tanya naon justru Kang Arman. Non teh inggis anjing ngagogog kalong gitu. Sok teu ka hate itu teh Arman ngagoda ning sih can keneh wani nyarita. Memang ari disadek-sadek mah jadi murungkut. Boh di zaman mana ngaran-ngaran parawan kampung anu biasa dina campur gaulna teu leupas tina kasederhanaan anu salilana dilimpudan kurasa paur jeung era. Anu ceuk urang kota mah gancang pisan ngahukumanana teh dusun meledug cenah kitu. Anu mata kaharti lamun ayeuna nyening sih jadi ngabedeb
bahasa ngebedeb. Minangka reaksina kana caritaan Arman teh ngan jletot we nyiwit. Ya kama kitu ciwit geura. Ih, itu teh kalau kah nyoco Atuh da geuleuh Kang mah. tong tarik ting ke saksakulitan ke itu teh Ngajak makalan anu bade nyaba ning mah. oh kenapa bari ngadila nabat nyiwit geuning makalan teh itu teh anu langkung ti nyiwit atuh. Nah palai di bekelan naon kitu nyening sih malik nanya ari beungeut di dengdekeun ari panon ngagiler kandar kasisi manawi Arman teu kebat nyaritana. Panona anteng netep ka bibirna nyeling sih anu bangun umucuy mata ngaruy. Ieu mah naon sih tuh naon Kang itu Kang mah naon atuh Kang ciwit geura naon Kang mah nyining sih ngabalirkeun beungeutna ku mireungeus sorot palona Arman ku manehna geus kateguh naon nu dimaksud ku bebenena. Tumarapna ka Arman jadi ngarasa era dumeh bebeureuhna bisa neguh kana karep hatena. Antukna mah Arman ngabelehem melata meletem siga doma eleh. Sabot kitu brai panto imah Pak Adi muka gumilar tembok nyamperkeun ka handapeun tangkal muncang. Nah teu tariris yeuh. Haneut peureunanya. Puguh deket durukan mah matak betah tuh sidiangna oge gumilar ngagelenyu rutret ka adu duaan. Ya haneut we upami nyanyana kawu mah. nya upami nyana kawu mah namanya karasa haneut aya mah aya hawuna. Nyening sih ngadilak kaharti popokana gumilar kitu teh ngagonjak ka maranehna duaan. Ning mah gumilar ngalieusieun ngaganggu anu keur sosonuan. Bisi penting teuing mani naon teh anteng-anteng teuing atuh apan isukan terek nyubuh lin ceuk gumilar ka Arman. Eta tos Ngomong naon sih Kang Arman duka walau nyening sih bari ngadele ka Arman. Bibirna ngaranyu imut. Arman teu ngawalon jung manehna cangkat kitu oge nyening sih anu satuluyna blas blus ka Arima nuturkeun gumilar. Di imah Pak Adi rehe comrek semah geus baralik bangesi imah geus ngarampi cemporna oge geus dipareuman. Tapi nyening si sanajan geus ngagoler di enggonna panonna mah kedaekeun repeureum ngadon kitu we ngaherang nyenang lalembutanana kumalaya nuturkeun semah-semahna
babakuna mah ngarasa cibelat ka bebenekna si sayang teh. Nepi ka kong korongok hayam sakali nyining sih masih can bisa mereumkeun panonna. Gumilar jeung Aki Sidik katut Arman harita teh ka karahudang. Sanggeus kacarai sarta darangdan teu reda deui tuluanana jeracut tarurun ti imah. Panto dikunci sok kuncina dina galar luhureun panto. Memeh ngalengkahkeun sukuna. Gumilar ngalieu ka imahna ngarasa cibelat oge ninggalkeun lemureunna teh sakabeh kajadian anu ka tukang-tukang dina waktu ngalaman suka duka bruh breh narembongan kagambarkeun deui dina ingetanana. Ayo atuh mong pengisu keneh ya beh seger geura ceuk Aki Sidik bari noel ka Gumilar. Leungeunna nyakal iteu kruyung anu geus nyampak di imah. Siap ke. Alah lain guna naon beh seger we sudisu keneh mah. Teu kungsi dihayukeun 2 kali bari ngaret ka Aki Sidik Gumilar ngalengkahkeun sukuna. Teu poho ngucapkeun bismillah ngabarengan lengkahna anu munggaran anu satuluyna nikreuh ngeureuyeuh bari ngadon norok tok tilis katebak angin janari. Sararea samiuk lumakuna teh badarat ngambah jalan anu berasna ka puncak kolotok. Keur mah kahayang Aki Sidik turug-turug mahena sorangan ka cidahayangna ngambah ka lebah dinya teh. Hayang ngilikan di tempat-tempat baheula anu kungsi di sorang waktu manehna leutik keneh bari ditungtun ku mangsal hapi akina. Sajajalan kadenge di luhur kai recet Suramanu sarta ting calekrohna monyet jeung lutung ngan teu pati Sidik kawantu masih keneh poek deudeulean masih remeng-remeng. Anjog ka puncak kolotok panon poe kakara melete kena cibelah wetan. Terus sakedeung kaayana barala naker ku daun-daun urut bubungkusan kawasna bae kamarina loba anu reureuh bari murak babakalan. Geus pepes kesang ngeureuyeuh dewe nyurang pirang-pirang kakayon anu ting jaleg-jeg mangrupa leuweung nganggong simagonggong geueuman pi kakeueungeun. Bre hareupeunana saung pangeureunan. Labakeunana ngagulidag walungan Cipasang. Kabita ku herangna cai tiluanana beras bus marandi ngalengitkeun urut kesang balas lumaku anu sakitu jauhna. Beres marandi geureuh diwe nyorang sampalan Tegal Pangangonan tiluanana pairing-iring pangheulana Aki Sidik di teu kruyung bogana mangsal hapi cacakan geus kolot ka tembongna mah masih keneh jag-jag naker teu kaelehkeun ku anu masih keneh ngora. Tukangeunana Arman ngalenghoy pang pandeurina Gumilar ngiringkeun. Di Tegal sampalan blus deui kaleuweung kakayon. Sabot keur ngalenghoy pairing-iring bari ngajejempe maneh. Anak korobas teh ti luhur. Ti luhur kai anu rembet aya nu disada disusul ku ngacreta hiji cirim anu ngalampayat panjang nuju ka Gumilar pisan anu harita lempangna jadi ti heula. Awas awas. Aki Sidik lebih awas ngelingan. Gumilar bari ngejat narik leungeun Arman. Gumilar anu panca indrana seukeut teu beda ti Aki Sidik sakilat ngarampodkeun awakna jingkrak dina gerakan hap-hap pindah bari leungeunna ngababu. Puk kedemuk. Anu tadi ngalayang teh ragrag satakarna. Si horeng hiji maung tutul anu
sanajan gedena isad ti domba anu geus kajudi kumaha pigalakeunana. Wanina rajang terang-terangan sarta dina kayaan anu kercaang. Barinya ngereng nembongkeun huntu jeung sihungna oge kapireungeun. Kukuna bari jieu kabeh ronghokna ranceb dina taneuh. Kalawang Aki Sidik ngalungkeun iteukna ka Gumilar. Geus kajudi sanajan harita Gumilar nyoren kujangna, tapi moal wanieun gana-gana ngagunakeun. Sanajan bener harita teh keur nyang hareupan hiji maung tutul anu kacida jahat jeung galakna. Bareng jeung Gumilar nyanggap iteuk ruyung kawung. Si tutul ngakurinjal ngarontok bari suku hareupna sateka polah rek ngrekeb. Gumilar teu kapalingan maehna rikat ngagilek nyerong bari iteukna ngapabuk punuk si tutul. Si tutul ngagaur malik sarta ngarontok deui kana beungeut Gumilar. Gerakanana kacida kesitna leuwih-leuwih ti si colat. Tapi Gumilar teh eleh rancingeusna sakilat manehna ngababukeun deui iteuk kana huluna. Ngan wae si tutul teh bener-bener kuat manehna kalakah malik deui bari terus narajang nuturkeun gerakan Gumilar. 2 kali kabeunangan ku iteuk teh sigana teu dirasa ieu. Malah Gumilar kapaksa kudu meras tanaga jeung pangabisana pikeun ngimbangan gerakan si tutul. Waktu si tutul ngarontok deui bari ngaluarkeun sora anu ngagereng. Lantaran beuki nafsu pedah geus sababaraha kali narajang ngan poos-poos wae we. Malah ngadon manehna anu kabeunangan. Sakilat Gumilar cingkrak. Bari sakali ieu mah teu ngagunakeun iteukna, tapi leungeun kencana ngablesrat ngagampleng kana kekemplong. Si tutul ngacaul ngarasa kasida nyeri jeung panasna. Tapi teu budu malik deui terus karontok bari ngagereng. Gumilar geuwat nakis 2 cakarna. Cul iteuk sabelut we ngasukeun jurus gelap ngampar warisan ti pamajid. Ana cebrot kebut we si tutul teh ngajoprak matana buburi lengan bari ngajengkeng kusah-koseh sanggeus empes-empesan korejat tungtungna mah hos we nyawana ninggalkeun kurungan kalawan saeutik oge teu ngaluarkeun getih. Urang tuna heula lalampahan Aki Sidik, Gumilar jeung Arman. Ayeuna baraya ieu urang caritakeun anu geus lawas teu kaguar. Jolad anu kaluar ti wawangunan pasantren Cipari. Pangawakanana jangkung badag kumis baplang sangadulang. Geus camut-mut bodas tandanding umurna geus cueut ka hareup. Tapi katempona mah masih kene jag-jag belejag. Tembong dina rigigina anu masih kene gagah. Lempangna bangun rusuh muru jalan anu ka Cibulakan. Horeng Mang Dekong anu lawas ti lawas teu kacatur teu kaguar lantaran ngadon ngamukim di Cipari, alatan nyeri suku diubaran ku Mama Ajengan. Ku Mama Ajengan Basari anu saterusna teu incah bailahan. Cicing di dinya we ngadon guguru ilmu dina bag-bagan agama Islam. Harita manehna geus niat balik ti dinya, maksudna mah rek terus mulang ka Cigasti ngajugjug ka anu jadi anakna nyaeta Nyi Asmi pamajikanana Ki Parta. Masih kene ngagaris dina pikirna. Pangna manehna ngamukim di dinya teh kapan mimitina mah rek neangan incuna Wijana anu harita leungit waktu imahna Ki Parta kahuruan. Sanggeus kaliwatan kampung Bojong Loa.
Mang Dekong ngareret ka tukang lantaran kadenge aya anu ting gareblig tukangeunana. Ari direret si horeng aya nu keur lalempang tiluan anu taylian nyaeta Aki Sidik sapara kanca. Anu sangeusna tadi bisa maehan si tutur teh terus we nuluykeun lalampahanana. Bangke si tutul mah cul we dipasrahkeun ka urang nangewer. Kabeneran aya batu dieu. Sekeun teh sate Mang Dekong lempang ngadadak di kenoran anu maksudna mah rek ngadaguan ngajak bareng. Bade angkat kamarana ieu baraya. Mang Dekong bila ananya rutret ka tiluan. Oh, bade ka Garut ye, dupi salira bade ka Garut deui. Aki Sidik sanisa ngajawab malik nanya. Oh, sumuhun. Mung nu disejama bade ka Cigasti. Aki Sidik nanya deui. Ngadadak keras inget kana caitaan mangsa hapi. Cenah Ki Darga nyaeta batur sapagurona baheula. Ayeuna teh aya di dinya malah ngamuridkeun sagala. Anu matak pokoe sakalian ditanyakeun. Oh, atuh uning nya ka Ki Darga. Ih nyakan tenan we, salembur malih mah. Saderek kitu, Mang Dekong ngajawab ditungtungan ku pananyana. Rerencangan kapungkur zaman keur ngora. Cenah mah ngamuridkeun ngamuridkeun nah laras kitu. Oh kantenan malah garikik pisan muridna teh kutan kaimpungan di mana meni marukanan bade teras ka ditu ayeuna teh asa lebih kumaha ieu teh henteu bade kalinya bade ka Wanaraja manawi. Oh sumuhun. Mang Dekong saturusna ngahuleng ngadenge Wanaraja teh ras we inget ka padepokanana baheula di puncak Gunung Talaga Bodas. Saterusna bari bareng lempang teh manehna terus we cicing bari tungkul nitenan tincakeun kawas anu geus beak picaritaeun. Padahal ari hatena mah ngulayaban cus-cos kaditu ka dieu. Pokona mah keur ngimeutan lalampahanana baheula anu ayeuna ngadadak bruy brai naremungan deui. Beak lempang kampung Cibulakan. Breh kampung Cipeuteui hareupeun. Teu lila anjog kasihan nyawar. Terus opatanana lalempang pairing-iring. Gumilar jeung Arman ngiclik paneuri nuturkeun Aki Sidik jeung Mang Dekong gigireunana. Nepi ka Jalan Gede, kabeneranana teh kurunyung wewahon ti Jalan Tasik. Atuh teh deui cuk celak salaraya tumpak. Biur wewahon nyemprung deui mudun. Breh Citelu cuelat ngan sakolepat breh we Cilawu. Terus ngagerung mudun anjog we ka Cimaragas, jol we ka Sukadana. Reg wahon teh eureun lantaran rek nuruskeun lalampahan ka Bandung make jalan anu ka Kenca. Aki Sidik mah sapara kanca jatru talurun. Ngan Mang Dekong masih keneh anjeun ceuleu lantaran manehana mah engke turunna teh di leuwih daun. Sanggeus amit-amitan jeung Mang Dekong sarta janji yen isuk jaganing geto Aki Sidik rek ngahaja ulin ka Cigasti nepungan Ki Darga. Aki Sidik nuruskeun lalampahanana muru ka Jalan Wanaraja. Atuh mobil mah ngagerung dire mengkol ka lebah Kenca. Kabeneran aya nepi ka kampung Ciwalen baraya. Didinya geus rapang delman anu keur ngajalugrug ngadaguan muatan anu khusus pikeun ka Wanaraja.
sangeusna adu tawarah jeung kusirna cuk celak tiluanana kana delman. Kataplik delman maju ngetan nikreuh ngeureuyeuh. Sanajan jauh teu burung cunduk. Ampir lepas asar anyog weh ka Banaraja. Tidinya nikreuh deui ngagunakeun dampal suku kasambung ti Cihuni manggih dokar. Nepi ka Nangkapait geus poek harita teh. Aduh terus we tatanya di mana pernah nak lemur Cicapar. Aki sidik pohoeun deui jalana ongkoh. Najarila oge baheula di daerah Garut. Tacan kungsi luhaloho ka daerah dinya mah. Geus itu we meureun kudu loba sesekelanana. Ari anu ditanyakeun teh hiji lalaki nu harita keur meuli bako ka warungna Babah Gonok anu panto gerbangna muka sabelah. Babah Gonok harita teh jauh ti dinya. Tas ngaladangan teh manehna ngalong dina panto. Bila disaha Pak Bangsal Hapi. Ditanya teh rungah ringe. Duka teu nyahoeun atau memang ngaran Salhapi teh aya 2. Aya 2 aya 3na. Eta Salhapi nu baheula ngumbara di Cipancing bawahan Singajaya di Pakidulan. Aki sidik mere penjelasan. Oh, itu. Haiya. Salhapi ya. Salhapi bapana si Asmita ngeuleunnya. Hah? Si Salhapi Lampok eta? Hah? Bener kitu? Si Babah Gonok teu pupuguh make milu mairan bari luak lieu. Kumaha Babah? Dedengnya teh Salhapi Lampok. Kagabah ngomong teh. Gumilar nyorongot ngarasa tengeunah akhirna disebut Lampok. Iya Lampo itu tukang abega, tukang magasa ha. Memang Lampo. Lampok tanah jeung kebon kuring pamaya utang sa gitu. Ali ayeuna dicokot deui da dibantuan ku si Lula gitu si Kero tah. Ya. Si Babah ngomongna kasar bari merong ka Gumilar pedah ieu budak ngora teh siga nu ngarasa teu ngeunah pedah Salhapi disebut Lampok. Baraya ngadadak keras Gumilar inget kana caitaan akina. Yen di antara musuh-musuh kolotna anu geus ngakaya nyang sarakeun teh di antarana aya Babah oge. Ayeuna ieu Babah teh make nyabit-nyabit tanah sagala. Atuh geus teh gue yen ieu Babah teh tangtu salah sahiji musuh anu jadi kolotna. Ingat kadinya Gumilar jadi naik getihna. Teu anta parah dengan karawak we si Babah teh dicerak beheung bajuna bari pokna. Ieu meureun mangkalukna anu baheula mitna ka bapa dewek teh. Ujung ngarampas tanah ki dewek teh nya. Kurang ajar sia. Aduh. Naon ya aduh. We gini kieu naon ya teh? Urusan aya. Wah kurang ajar ha. Wani ka we mah jeung ngalakukeun kisah kana lupa ha. Si Babah Gonok nyumai leungeun Gumilar bari hiuk ngirimkeun panonjok rek bentur irung Gumilar. Ngarasa teu ngeunah meureun jalma anyar pinangih geus wani carak-carak kana beheung bajuna. Gumilar anu ngarasa irungna diancam rek ditumbuk rika cingklak bari ngagiwarkeun panonjokna. Hiuk ngahematkeun pereupna malas rek nonjok dada. Tapi si Babah oge nyaho diringeus manehna ngalegot bae terus luncat rek nyamar gado lawana ku tajongan. Hiji samaran anu kaceda matak bahayana. Lantaran ieu tajongan teh mangrupa salah sahiji bagian tina ulin kuntau anu matak mateni upama teu oge pites mah
kudu beheung lawan teh. Geus puguh Arman aki sidik oge nepi ka ngaranjug mireungeuh panajong si babah anu bener-bener bisa ngajadikeun musuhna sakaligus teu walakaya. Tapi gumilar anu memang dina ilmu panamuna geus masagi gumilar teh. Manehna mah nyantai we teu keder. Rikat ngalegot dina gerakan monyet ngemil. Sakila timbul ingetanana rek newak kanyut si babah. Tapi sakila timbul deui ingetan anu sejen mun dijamret burayotna anu barang tangtu nyawa si babah teh moal bisa katulungan deui. Atawa sakurang-kurang lah bakal mangrupakeun hiji bahaya anu hese di ubaranana. Sahanteuna atuh kantong semarna didudut atuh bisa coplok berenang. Beak mikir kitu karawak we gumilar newak suku tukang si babah. Anu daek teu daek si babah jadi ngoleweng badanna moreat ka handap. Masih untung ku gumilar teu dilepaskeun oge. Upamah henteu teh sirahna nu bakal ti heula ngabletuk kana taneuh. Neuleuh musuhna tangguh si babah gondok jadi mingkin nafsu. Saburut deui manehna naraja ngirimkeun jurus kuntaweuna. Dua ramon nyolocos rek nyokel panon. Gumilar ngagentak cingkrak dina gerakan hap-hap pindah ngimbangan gerakan ala musuhna. Sata waktu si babah gondok karanjug bari pia sepa satamehna oge rikat ngejat lantaran sieun kabeunangan gondokna anu memang kacida dipusti-pustina. Tebenang katoel-toel acan ngan orokaya gumilar justru tepus bari ngagunakeun peureupna dina gerakan babuk lalai bari sukuna nah heulang nyabat bincurang anu antukna si babah gondok teu bisa nahan awakna deui. Manehna ngagedebut ti kusel kana taneuh. Gas wae om. Aki sidik nagero supaya ulah katutuluyan. Tadi oge karepna mah rek nyegah, tapi teu kaburu lantaran geus buk-bek manten. Gumilar memang teu mundur. Ngan orokaya si babah gondok anu harita geus hudang ngarontok, gumilar nu rada bongoh lantaran diselang heula ngaret kaki sidik. Jadi ngadayak da kasurungkeun. Kebrug nyarane karena tembok toko. Hiji kauntungan pikeun si babah gondok mah. Manehna rikat ngagunakeun dua leungeunna dipake nyekek satakerna. Tapi gumilar teu gugup. Nyantai we gumilar mah. Malah balah bari diasongkeun beuheungna ka hareup bisi si babah gondok kurang sugema nyekekna. Sakilat dengan gumilar ngahiyuk di handap. Percis pisan kana burayotna si babah. Ari habak ari kawawong we sarta jengkang we nang kalak bengkang. Aduh kelo aduh kanyut we sak aduh kubangun soplok sakelo. Aduh sakulang aja sia. Ieu teh nu pamajikan we sakelo. Aduh kulang aja sia. Wona-wani sia ngaganggu ieu. Aduh. Nyai kanyut we hurik sia. Ieu teh berguna pisan sia. Hai kulang aja. Panona mulan kaluhur ti buryabun celik lantaran kalecina ngerlas leungit nyusup kana tarang bagana. Nah atuh anu gerawok teh si Ona gegerewekan walah-wah waleuweuh barang neuleuh salakina ngajahjar teu ingat di bumi alam. Hanya aduh kena iya apa-apaan wala tulung salaki kulin ayak do maihang tulung hao zi xia lu wo hai hao yang chen yo ni yi知道吗lu anu maihang nana tangkap aduh hajilah teuing sia kurang ajar aduh tulung hala orang kampung jaan aduh kelo Si Ona gogorowokan balik cerik sarta gabrug we ngarontok si babah gondok digugulung bari teu empes-empes. Hei,
ulah wakaribut onakeun kukuring urang ubaran sekaki sidik bari gewat we nyamperkeun si Babah Gondok heg di udara kolorna pilanjeunna mah kritokeun heula deui aki sidik mesem dume mireungeuh aya bogo aya deleg nahun anu hurik hideung kitu nya anu mamake kupluk deui dari sunatan. Geus kitu mah terus palabah bujal kahandap di urutan. Gejeli gue kalecina balik deui kana tempatna. Korejak si Babah Hudang teh sakara-kara. Aduh, seueuh kana sana kelo. Aduh, ieu teh ya. Lamun eueuh hiji we. Sikina meureun pamajikan we kumaha? Aduh, ieu teh berguna ye. Aduh. Teu kumaha nya? Si kelo kula aja wani-wani sia. Make jeung neungeus ya kanyut we ngelok sabelah sakelo. Keun urang tuna heula si Babah Gondok anu keur kokodeakan lantaran anak maremotna painten keuna ku tenggelan Gumilar. Ayeuna urang nyatakeun Asmita anu memang imahna teu pati jauh ti tokona Babah Gondok. Ngadenge anu ribut-ribut sarta ngadenge anu tulung-tulungan ngagentak muruka bari ti babaranting nyamperkeun ka hareupeun imahna si Babah Gondok. Gumilar barang jol Asmita datang anu siga-siga bakal nyieun tindakan. Ngagentak mali kalawan dina sikap anu sayaga pikeun yang hareupan lawan. Asmita nya kitu keneh. Mireungeuh aya budak ngora anu pasang kuda-kuda teh manehna ngaraneg bari taki-taki bisi jalma ngabarerang anu antukna ieu dua jalma teh papelong-pelong bangun anu silih taksir. Gumilar masih keneh ngajega sedengkeun Aki Sidik jeung Arman kalawan talaki-taki narangtung di gireunana. Mireungeuh jelema-jelema anu rajol nyalampeurkeun teh kebudu ngarasa curiga oge bisi aya karepna anu teu hade. Ku kitu teh mah mun sabah pisah mun pada ngaraponan teh datang-datang ngadon ngaributkeun di lemur batur. Ongkoh deui si Babah Gondok sanggeus eling deui tina kapehanana teh teu repe roweco we. Sungut ngocomang make nyebut-nyebut rampok sagala rupa ka Gumilar. Tapi kewanyeun ari nyang hareup deui mah ngan bari norobeco teh manehna asup deui ka tokona bari dipapah ku si Ona. Bener Andika teh rampok. Asmita anu harita geus pahareup-hareup nanya ka Gumilar. Panonna rutet pinuh naon teh pinuh timuru. Dasar we babah gejul eta malur. Kuring teh nanyakeun Aki kuring. Tuh ka itu tuh Gumilar mereka terangan bae nunjuk ka lalaki anu tadi ditanya teh ya. Nah cecelebeungan teh si Babah burung nyambungan. Pokona teh cenah sahapi rampok. Tasna geus dipake mayar hutang dicokot deui. Paingan ceuk Aki empi jahat pisan ta Babah Gondok teh. Kayo kapatutna. Saha sapi teh. Asmita kaget bari hatena mimiti deg-degan. Bawa ye. Gentes hatena parona seukeut nolak-nolak. Iya Ki empi
Aki kuring eta teh panglana tanyakeun teh pedah we eta can terang tempatna. Cenah mah di Cicapar, gumilar nyarita. Tegegnakar nyarita teh puguh nafsuna can kabudalkeun kabeh lantaran sapada harita